Carita ieu nyaritakeun Rasma, saurang paninggaran ti Gucar Luwung anu kungsi nangtukeun arah perang. Andikana lain panglima, lain prajurit, ngan lampahna teu kungsi dipuji. Sanajan kitu, ti paninggaran ieu tapi ngaranna teu kungsi kacatet minangka pahlawan. Caritana ngan hirup dina ingetan urang daya luhur anu moal kungsi mopohokeun andikana. Dina rasa jeung simpe anu tetep ngajaga tapak lampahna. Purasun Raden Ranggasena, katinggalan dampal suku anjeun mawa rasa, nah anjeun datang ka dieu atawa parentah ti karaton keur panas. Teu kudu loba tatanya mandaya luhur keur diancam ti wetan. Kula datang ka dieu mawa parentah pajajaran. Kula butuh besi anu bisa nyiksik daging, lain ukur pakakas keur nancepkeun pare. Besi anu dijieun ku rasa bakal jadi tameng pikeun nyawa. Tapi anjeun mentesikeun maehan, bakal kapanggih ku Saga Bumi, bakal dipikawanoh ku karuhun. Besi anu diajar ngadenge bakal leuwih hirup tibatan anu diajar ngabelem Raden. Hiji mangsa anjeun bakal ngadenge sora getih hanggeung sorangan dina eta wilah. Anjeun geus kolot mandaru, rasa anjeun kana nagara geus tumpur, kawahan pantes nyieun pacul jeung linggis. Di wetan aya kakuatan anyaran lawas kula, jalma anu wani ngocorkeun getih demi kakawasaan. Pek bae Ranggasena, anjeun bisa ngusir jalma satia, anjeun bisa ngahiji jeung musuh, tapi sing inget, naha seuneu kuring bakal hurung pikeun hianat kawas anjeun. Kula moal butuh kawah anjeun deui, isuk jaga. Bedil ini untuk mendengar suara bumi, bukan untuk membunuh. Engkau baik saja, Nini. Sanggeus nyalametkeun Nyai Ratna Sumbadra tina serangan babi leuweung di mata air Warnasari Cibelik. Rasma si paninggaran dinikahkeun ku bapana Nyai Ratna, juru kunci Gunung Ayu, kalayan cara anu kacida basajana. Perang! Semua laki lajib ikut perang! Jaga dirimu baik-baik. Kita gabung pasukan Pajarian di Rasma ngagabung jeung pasukan Pajajaran, tapi maneh neukeun kamampuhan nembak ku bedil teu boga elmu jurit sejen. Ieu ngajadikeun pimpinan pasukan ngarasa ragu. Hiji jawara gol Rasma pikenah gancana bisa nembak lamun adu jeung golok. Aturanna basajan teu nepi ka paeh. Saha anu kaluar getih heula eta anu eleh. Rasma narima tantangan eta. Duel oge siap dimimitian. Ulah digampangkeun ieu paninggaran. Dina waktuna andikana bakal ngarobah jalanna perang. Kaula percaya kana kakakuatan bedil jeung kamaheran ieu paninggaran. Engke
Kaulah sorangan anu bakal mere parentah naon anu kudu dilakonan ku andikana di madalung perang. Pergilah! Laksanakan tugasmu! Baik, Paduka. Sun amatek ajiku sisir wenda, daya luhur nu nyampak dina rasa, sarirah yang nitis kabadan sukma, tanpa wiwit tanpa tungtung. Nu putih lingguh ku nyawa sang hyang cahya, ules putih ya sang hyang suksema, kang lempeng mimis arane jalana tanpa sela, pada turutana kana raga nyurup kana rahsa. Siraga makengkeng ngemu daya sang hyang, sabab geus tunggal jadi pangane, tunggal rosa tunggal sukma tunggal manah. Lah ta ingsun jatining hyang wisesa, sang hyang sirwenda juru patalina rasa. Sampurna jati sampurna rasa sampurna karsa, ahung yang swaha, ahung yang swaha, ahung yang swaha. Senopati Teluga! Senopati Teluga! Berontakan barisan! Jangan selamatkan diri! Selamatkan diri! Satu! Jangan selamatkan diri! Senopati terluka! Campuran!
Tina loba jalma anu diboro ku Rasma, ngan sabagian letik anu bisa keluar. Tapi tuntungna kajebak dina rawa keling an nipu. Pamingpinna tilelep dina embel, leungit tanpa tapak. Nu nyesa ngan sababaraha urang, sarta teu bisa mulang ka lemburna. Kajadian ieu lumangsung sanggeus Rasma moro sesa-sesa anu dina perang gede kungsi ngabelot ti pihak daya luhur Pajajaran. Aku tidak akan mati. Aku selamat, Nini. Makanlah, perang membuatmu lelah. Rasma si paninggaran Pagadingan anu kungsi nembak pikeunkeun perang di Gumelar ayeuna ngan jadi caritan ku rahayat daya luhur dina pupujian. Jalma-jalma henteu nyebut andikana minangka jurit, tapi minangka jalma anu kungsi diajar ngadenge sora bumi. Bedilna henteu deui digantung, tapi dikubur di Gunung Watu Tumpang. Karatna ngahiji jeung taneuh, tapi cahaya caritana teu bisa parem. Kukituna, tungtung carita ieu henteu di karaton, henteu di Medan, tapi di jero dada manusia anu masih keneh bisa ngadenge sora eta. Saha nu ngadenge bakal nyaho, saha nu nyaho bakal hening. Sebab zaman bakal robah, nagara bakal lebur, tapi simpe moal. Karuhun bakal leungit dina sebutan, tapi hirup dina rasa. Sebab perang nu sajati lain dina seuneu tapi dina hate jalma anu bisa nahan amarahna. Di ditu daya luhur hirup salamina dina kabut, dina cai rancagog, dina sepi anu teu boga tungtung.